Soalnya belutannya dia, Pak. Seur. Terus kenging. Tadi hiji. Nama hiji. Apaan seur? Tadi alan naon di angon? Dicoo mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, yaitu channel Ajonal MS. Oke sahabat, sekarang saya akan mau bertanya pada bapak-bapak ini nih yang sedang nyangkul di sawah. Bagaimana caranya ya nyangkulnya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Nuju naon ya teh? Iya, nuju macul, Nuju macul. Oh, kitu macul teh nya. Eta pami macul anu leres pada kieu, Oh, kitu nya leres teh. Dikumakeun sempat teh ngadawung gitu. Oh, ngadawung. Eta teh kitu teh ngadawung. Capek tuh, Pak. Capek geda. Kuduna teh emang kudu. Emang pendapatanana sih kami didamel kieu sok sabaraha sadintena? Sadinten? Mohon. Ieu teh sadinten teh mung 25.000. 25.000. Mohon. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Cekap kanggo 5 ningoneun tuang. Cekap ieu teh nya. Cekap. Alhamdulillah nya. Mohon. Ayo sabareg. Tiasaan iya Bapak. Gaduh bojo sabar hiji ya Pak? Mohon. Opat. Masya Allah. Pada malam tadi dinten kieu Pak. Macul. Bae putra tos gaduh sabar hiji? Tilu. Geningan enteng kene. Alhamdulillah. Neme tilu mah nya. Asuh ngalukan anjing. Ini kasar kitunya euy. Orang diam. Oh, gagah. Gagah. Kade Kang bisi etana ka pacul. Kade dog anjing. Si goblok kasar. Pami itu pas sana mina teh, Pak. Itu tuh. Paling itu tuh. Itu. Mohon. Itu Mang Ajo. Oh, Mang Ajo. Mang Ajo Rasidin. Mang Ajo Rasidis. Mohon. Tos lami di damelna di dia, Pak. Mana? Nya enak ieu Mang Ajo. Mang Ajo. Mohon. Mang Ajo di Mingon kamari di damel di dieu teh. Ti mingon kamari dia teh tacan beres-beres ieu teh. Pokokan sagala kita can beres-beres. Astagfirullahaladzim. Diajar, Pak. Diajar. Aku belajaran, Pak. Ajarkeun atuh. Ajarkeun. Kumaha atuh, Pak? Oh, preman teh ajarkeun. Abdi teh da ieu teh. Oh, dan teh kieu mah teh tuang atuh. Teu tuang. Mohon. Upami kieu mah sok tuang. Oh, tuang. Sok tuang. Unggal dinten damel. Mun. Buru macul unggal dinten. Mun sok nyesep. Nyesep. Nya pami di Bako dipaksakeun we ku abdi teh. bako naon eta sok nusok dianggo. Bako da 5 gitu mun teu salah mah. Dalim. Da tebih mesana teh. Di mana? Perancis. Perancis. Geningan jauhnya Iya, di Perancis mesana teh bako teh eta teh. Mun ari ieu Kan kami teu dicanak namanya bakona. teu sana. Da aya rokok painten aya namanya di damal kieu mah. Aya rokok di pasiran Cinu Gaduh Bumi. Cenah kudu bumi. Kan nu Gaduh Bumi da masih ada saalit. Salit sakumaha eta sadinten? Sabatang sadinten? Tengah. Masya Allah. Tengah batang. Cekap eta kanggo sadintenan. Dicekap-cekap we Dicekap-cekap. Panginten sa alit-alit pangintennya. Goblok teh aing rek gawe ditanya wae. Geus atuh pemanya wae geus gawe. Sok kenyot ewang mun pa teh saetana teh. Mun sakenyot ewang ku ieu teh ku jalmi anu seueur teh. Oh ieu teh sami itu damel teh sadunungan. Sami. Kopi sa gelas sakitu wae. Pami mam rencana sok sareng naon wae teh, Pak? Mam, Mohon. sareng daging. Sareng daging.
Gening gaya nih tuang namanya. Daging marmot. Daging marmot. Masya Allah. Upami si bapak itu sami damel teh samingon, to samingon. Mohon. Mingon. Terus dulu mingon. Mohon ya sakotak itu. Itu beres-beres sakotak ieu. Mohon tos mingon. Damelna yang syukur kitu. Mohon. Damal lagi kieu anak tuh. Kituan damelna teh. Mohon tos mingon kan beres. Lamun diteun abdi mah pasti anak dipecat nu kitu mah. Satenya Mohon. ada di dieu mah tos biasa. Terus biasa di dieu mah. Biasa di dieu. Gusti no. Tos aya anak kitu, ayeuna lamun sawah sakotak, Mohon. beresna teh samingon 7 poe. Masya Allah. Teh lamun sawah sakotak teh di dieu mah. Mohon eta teh. Soalnya belutannya dia pak. Seueur, Sur. Terus kenging. apa hiji? Tadi hiji. Nama hiji. Hiji. Apaan seur? Tadi alaan sawareh mah. Tadi ala naon di angon. Oh, udah angon dari dia dicokot. Dicoo. Mohon.